Sidorna. Ayeuna tatarucingan. Sok. Ingat mana tarucinya? Cicing heula. Wah, lila anjing taluk. Ai pamajikan si Dewala. Heeh. Naon sangarana? Dewi Kunti. Ain. Hah? Taluk. Sah anjing apa we. Wah, anjing pelanggaran ieu mah kena KUHP anjing. Hah? Kinanti Kiranti di mana anjing? Wah, siapa? Mereka taruh cingan teh anu merena teh apa? Hah? oh si Kinanti. Wah, salah enak kieu. Baheula sekolah SD. Sekolah SD. Hah, diajarkeun di SD. Ini Budi. Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Apal teu ngaran ibu si Budi ngaran mana saha? Jeung bapakna. Poho deui. Hah? Poho deui. Poho deui. Tanyakeun ka guru. Eta guru geus paraeh. Henteu anu ayeuna. Euy. Sok, kan ini Ibu Budi. Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Bener. Saha ngaranna? Nyata teu dibejakeun. Sing tanyakeun ge. Mau kada manehna ge? Apaleun. Saok ayeuna ku aing, Bu, saha bapana Budi? Murang gaeugeul manehna ge. Da ka aing ge teu nerangkeun. Udah dawuh nu nanya. Lain eueuh nu nanya justru guruna nu belegu. Aku belum kumaha. Lamun aya nu nanya mah kete ngacung hud. Bu, kumaha? Anaon hud cenah. Ari Bapak Budi saha namina? Jeung Mbak Budi. Jeung manehna ge. Duh kateunya tuh cenah manehna. Apal. Namun kieu Bapak Budi teh ta ieu ngaranna si Anu. Kaharti kajawab da ieu mah henteu. Berarti salah. Ini Ibu Budi, sa ibuna teh mun cek urang ieu mah. Saha ngaranna teh? Ngaranana cek urang teh kitu. Oh, bawa peneranganna. Nah, teh ditanyakeun. Udah, aing teh da nu gelo nanyakeun cenah meureun ge. Aing geus diterangkeun cek guru teh ini Bapak Budi. Mun cek aing teh saha Bapak Budi teh. Gitu. Berarti pas lakina nih Budi mah. Nya benar. Kemudian mun aya ngaranan hud. Heeh. Cek guru teh kieu. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Cek aing teh indungna teh saha Budi teh. Ngaranna cek urang teh meureun. Bapak Budi, saha Bapak si Budi teh? Nani urang nya. Nani kumaha? Awe majikanna Budi teh nani anjing. Itu. Udah kurang tahu kemana penerangan. Geus tanyakeun heula hud. Erek diantar ku urang. Di gulan ku saha baheula? Pas nu ge lebu ating geus eueuh. Terus saha deui? Geus nya, lebu ating hungkul kelas 1 baheula. Nanyakeun ka saha tuh nya ayeuna? Oh, guru-guru aing geus repot eueuh. Ayeuna diajarkeun teh di SD gitu. Ini Ibu Budi gitu. Itu aya nama. Bro diajarkeun terus. Teu. Berarti tapal si nurulnya nya. Bapak Budi teh saha ngaranna? Sangarana. Ah, ieu mah ieu geus nyabut penerangan teu puguh. Kamu penerangan teu puguh, Pak. Nya atuh saha da guru lain guru anu mere penerangan teh ka urang teh kuduna mah dijelaskeun mun lamun kitab teh mah si jeung ieu na teh jeung cangkangna teh Kudu aya. Gitu. Jadi jelas. Berarti mah si Budi teh. Si Budi teh kalangkang hungkul. Anda tanya bapana teh berarti. Gitu. Jadi teu ngajelaskeun.
kurang ngajelaskeun teh anakna isaha bapana cek urang teh meureun eueuh gitu ini ibu Budi mah saha ibuna